Sam'un al-Goji. Mungkin itu seur anu uningannya karena kisah Sam'un al-Goji. Anu mana ibu Sam'un al-Goji wa huwa goja al-kuffaro al-pasahrin, merangan kafir lamina kengeng 1000 bulan perang tuluy pada malanana, sehingga anjeuna alat perangna teu nganggo ayeuna pedang, teu nganggo ayeuna bedil. Mun ayeuna meureun zamanna mah ibu bom meureunnya, teroris meureun tah. Alat perangna kunaon ibu? Saur di dieu nyeta ku tulang tongong onta. Nyenten alat perangna teh ku tulang tongong onta. Tidinya jalma kafir kawalahan dugikakeun qotala mala yahsi adaduhum, teu aya anu terangeun kana hitungan jalma kafir anu ayeuna pararae syariat perang jeung Sam'un al-Goji. Rambutna dugi kana taneuh cenah ibu, panjangna teh ketika perang saur sebagian ulama rambutna teh sok kapayun ngajocrong. Benten jeung urang mah wakutuan seueur lisaan. Ieu mah bersih rambutna dugi kana taneuh panjangna. Hartas ibu, di mana-mana nuju perang dahaga hoyong eueut biji leutina gugusi cai anu seger, sanes getih, sanes kelai, sanes ciduh. Ketika anjeunna nuju perang, nuju ayeuna dahaga hoyong ngaleueut, Allah nyimpen ayeuna karomah sebagai waliullah di anjeunna, sehingga biji leutina gusi cai anu mentak seger. Mun cenah teh hoyong pop es aya, jas jus tinggal jos aya ibu. Sagala komplit sop buah, kantun kreteg mana kitu ibunya. Naon margina? Itu adalah karomah, kemuliaan bagi waliullah. Kumaha pamilapar ibu wa idaja yan bitu minhu lahmun, ketika anjeunna lapar aya daging langsung dina gugusina, dagingna enak, hoyong daging onta tinggal kreteg hate, hoyong daging hayam kreteg hate, hoyong daging entog aya, daging bebek puguh deui. Kartas ibu, itu adalah karomah kemuliaan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta teh namina Sam'un al-Goji. Dugi kakeun yuswana saur di dieu para ibu, pakana ala hada kulla yaumin hatta mado min umrihi alpa syahrin. Nya eta yuswana teh 1000 bulan. Yuswana teh 1000 bulan. Sabaraha tahun ibu 1000 bulan teh? Wahia salasu wasamanuna sanatan wa arba'atu ashurin. Nya eta 83 tahun 4 bulan. Atuh ngaluwihan Kangjeng Rasul. Rasul mah 63 tahun. Sam'un al-Goji sahabat ayeuna tukang perang, dina perangna kengeng 1000 tahun, yuswana saur dieu 83 tahun 4 bulan. Tidinya jalma kafir teu aya anu mampuheun kana ngelehkeun ayeuna Sam'un al-Goji. Syariatna alat perangna kunaon? Ku tulang tongong onta. Kantos mama daging onta ibu? Kantos sigan tos ka Mekah mah nya. Urang mah we jeung naon asin tanjan, asin ayeuna cucut. Kitu pan ibunya. Dugi kakeun ayeuna orang-orang kafir berpikir kumaha carana ieu supaya eleh ayeuna Sam'un al-Goji. Ribuan jalma kafir geus ayeuna pararae ibu eleh wae teu aya nu mampuheun, sehingga Sam'un al-Goji mempunyai istri wahia kafiratun, istrina teh kafir ibu. Kawasa Allahnya pamegetna waliullah sapertoskeun Nabi Nuh nu kamari mah. Nabi Nuh anjeunna Rasulullah, Nabiullah, kalebet ayeuna kekasih Allah, ari istrina kafir, budakna kafir. Kawasa ibu? Kawasa. Ieu ge sami Sam'un al-Gojin. Anjeunna ayeuna waliullah ngabelaan agama Allah, ari istrina kafir.
Atuh jalma kafir teh darongkap ka istrina. Cik jalma kafir ka istrina inna nu'niki amwalan kasyiratan ing kotata zaujaka. Lamun mah anjeun bisa ngabunuh ka salaki anjeun ku kuring rek dibere emas anu melimpah. Hayang naon emas ayeuna? Hayang naon ayeuna meureun dirham atanapi dinar? Kebon korma yang sabaraha hektar sok dibikeun asal kudu daek maehan salaki anjeun. Saur istrina kolaj ana laak diru ala kotal tihi kuring teh moal mampu. Salaki kuring teh jagoan. Kitu pan ibu kunaon alatna ge? Kuring teh awewe teu bisa naik kana tangkal kalapa. Bisa ge naik turun salaki. Kitu meureun ibunya mun cik urang nama aya pamuda punten jang beli jorang. Sok tunuh teh jorang mah ieu teh. Ibu kahartos dugikakeun ayeuna saur saha? Saur ayeuna bojona samuna goji kami laak diru ala kotati moal mampu ngamaotan salaki kami. Saur ayeuna jalma kafir ku kuring ayeuna ek dibere tamang meuli ti mana ti Raja Polah. Kitu pan ibu mun ayeuna mah dugikakeun ieu engke salaki anjeun keur sare talian. Repek teh nya ibu di talian nuju bobok carogena panangan duana. Dari keur kula mah sok tibra kunaon dina doa kula alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pamikeun kula mah sok hilap eta teh Bu temut naon-naon sarung morosot. Gagaro apal-apal nyingsat. Nu maling ge sok tengah hungi seueurna teh nya. Da jamanna keur talibra. Mentak dina doana sakabeh puji milik Allah. Dat anu geus ngahirupkeun kami sadaya dina sabada ngamaotan abdi sadaya jalma anu sare sapotong satengah tina maot. Kartos ibu keur kulem di talian repek teh gugah saur samunal goji saha ieu nu nalian kuring saur bojona teh kami cenah akang kunaon nalian kuring nah kitunya dugikakeun saur isina kami terek nyoba kana kekuatan anjeun dikitukeun ge Bu pegat eta tali sok kitu mun kota tamang cik urang mah apalagi ayeuna metot tangkal kalapa geuningan tamang anu pangageungna dina sampean dikitukeun pegat eta tali bebeja eta bojona ka jalma kafir kumaha cenah ieu das laki kuring mah langsung pegat dicobaan ka kafir teu bisan ku kumaha ibu tuh kawasa Gusti itu adalah waliullah samun al-goji dugikakeun ti dinya wengian kaduana talian deui cik jalma kafir keur sare salaki anjeun kunaon kurante meserante ti matria ti Haji Icah mun ayeuna mah kitu pan ibu inci heula ka ditu meureunnan dugikakeun keur kulem di talian badana panangan khususna sinareng sampean ari pek teh gugah ibu tengah wengi naon ieu nalian saha ieu nalian saur bojona abi cenah akang rek nyoba kana kekuatan akang sampai mana tah dugikakeun pegat di wae kahartos ibu eta istrina kaget ibu dugikakeun saur samunal goji ka istrina nyarios yeuh moal aya anu bisa maehan kami di mana wae manusana saha wae jalmana moal aya nu mampukeun ayeuna ngabunuh kami terkecuali kami bakal apes ku rambut kami kahartos ibu ari pek teh malam katiluna tidinya kumaha ibu rambutna dipotong ku bojona sabaraha hiji jumlahna 8 potong rambut 8 siki panjang ibu rambutna teh nya meureun leuwih 100 sok we tang rambut urang komo bulu-buluan ti luhur aya halis kahanap aya jangot aya kumis ibu kawasa alonya ari buluna mah sarua eta teh ngan aya nu lemes sok disampoan aya nu tara disampoan benten-benten ti luhur ayeuna rambut ieu tah benten namina ka dieu jadi halis ka dieu jadi jangot kumis aya ka dieu bulu kelek beuki handap abu alor sebat eta bahaya sami ibu eta teh bulu kawasa Gusti tapakuraneun urangnya dicoplokeun jeung kulitna da teu aya eta bulu buka ti mana ti jerona itu adalah takdir sifat kudratna Gusti Allah
Dugikakeun ibu ayeuna dina malam katilu eta si bojo Samun Al-Goji anjeunna neukteuk kana rambut meunang 8 siki, anu 4 ditalian kana panangan, anu 4 ayeuna ditalian kana sampean. Tidinya ibu arepek teh kumaha gugah deui saha ieu ngalian kami abi cenah Kang. Ari geus ditalian teu bisa pegat ibu, teu bisa usik, teu tiasa malik, lompat bojona ngageroan jalma kafir. Atuh jalma kafir teh nyerbu ka bumina lain saurang dua urang ngarebu ek ngalawan jalma hiji waliullah. Tidinya dicanak ka pimpinan ayeuna imah jalma kafir, diteuk-teuk letahna, diteuk-teuk ayeuna cepilna, diteuk-teuk panangan duana, diteuk-teuk sampeanana. Teu tiasa kukumaha ibu letah tos teu aya, cepil 2 ayeuna tos teu aya, panangan sampean teu aya. Samun Gojin ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah Gusti tulungan abdi. Saur Allah hoyong ditulungan kumaha, hayang imah raja ayeuna pimpinan jalma kafir sina euneur, dugikakeun ayeuna ku Allah dijabah doana ibu, marurag genteng-genteng namun aya namanya ningang jalma kafir nu aya di jero imah raja kafir paeh sadayana jeung istri-istrina teu nyesa. Samun Gojin kawasa Allah leungeun anu geus potong ngahiji deui, letah anu coplok napel deui, cepil nu geus ka mana napel deui, sampean tiasa berjalani ibadah deui ibu tidinya. Itu kawasa Gusti Allah. Ibu kahartos tah ieu ceritana ayeuna lungsur ayat inna anjalnahu fi lailatul qad margi ayeuna saha syariat sahabat Samun Al-Goji anjeunna perang ayeuna dina ayeuna sabaraha tahun 1000 bulan eusina 83 tahun 4 bulan. Rasul ibu ayeuna sahabat nyaroskeun ka Rasul, kami cenah hoyong teuing cenah ayeuna naon gagaduhan ayeuna sapertikeun Samun Gojin. Ketika kisah ieu ku Rasul dijelaskeun ka para sahabat, sahabat ngaluarkeun air mata, sedih luar biasa. Kahartos ibunya sedih luar biasa. Tah tidinya sahabat naroskeun Kangjeng Rasul, cing atuh ayeuna kami dina wengian Lailatul Qadar kudu ngamalkeun naon supaya derajat ibadah kami sapertoskeun ayeuna ibadahna Samun Al-Goji. Saur Kangjeng Rasul, Allah ngadauhkeun rakaatani fi lailatul qadri khairun laka wali ummatika min darbis saifi alfa syahrin fi zamani Bani Israil. Ibu, 2 rakaat natepan ayeuna dina wengian Lailatul Qadar ganjaranana pikeun umat Kangjeng Rasul sareng pikeun Kangjeng Rasul eta teh leuwih sae tibatan perang dina zaman 1000 bulan. Urang ge sami nuju perang angkat ka pangaosan merangan hawa nafsu. Keur calik dina pangaosan merangan tunuh. Hek subuh masuk tiris aya ngompol teu kuat ibu. Kawasa alonya da eut wae pan urangna janten babari kahampangan teh ka dituna. Kentenan pami adus ku citiis ngadeg-deg eta teh. Ditinggal teh dengan peot. Da adusna ku citiis. Eta emut nuju ka galunggung ka pungkur sugan teh cai teh teu panas ibu di WC mah. Hayang kahampangan arepek teh panas. Aciga kulub terong cing teh ibu keur peot mah. Kawasa Gusti Allah. Ibu kahartos